Hey, boyfriend. Beb, kumaha? Kamari ka mana wae? Cenah ngaronda, sing horeng pe jeung randa. Naon atuh nyawer teh padu wae. Abi mah setia kan yang jual teh. Kosong seur saur. Ai kamari naon? Kela eta mah biasa wae eta mah nuju bisnis tutut eta mah sareng ning Ayu. Bacot geus lah, putus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya eta beungeut nih kusut gitu juga tisu WC. Biasa apa? Resiko Pak Boy. Sebagai mantan Pak Boy itu nepi ka kusut-kusut gitu eta beungeut. Di episode kamari naon si Papa beungeutna ni kusut kitu sami. Biasa eta mah kemana mepet gabut. Lah, bullshit si Papa mah. Terus lah, alek bade amang heulanya ke babaturan. Karek datang seur ini di wae. Ya biasa apa? Ngaranna ge Pak Boy sibuk seur job. Besok lagi pamit itu mah. Cik salim apa? Bade mangga teh lah. Ah sia mah. Kekeongan bau ih. Ulah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Din. Waalaikumsalam, kalau buat Aduh. Jadi kieu Din, urang teh butuh solusi euy. kunaon deui gaya Kamari urang teh kaciduk ku si Yola. Duaannya jeung si Neng Ayu nya kalaka tadi teh. Putus urang teh. wah pantes atuh banget mending nyelot gitu. Heeh, mata kelah nyeureut pisan ieu kana polo. Kela-kela asa teu ninggalin si Lucky. Euy, si Lucky ka mana? Biasa keur meuli pulsa keur top up. Eta mah game wae ka seubeuh. Emang dahareuna bab turtle jeung minion apa? Lor meureun. Geus lah tong ngomong genteng si Lucky lah kakak mal bener euy. Jadi kumaha ieu solusina aya teu? Tenang, aya da cing kurang ditang heula. Gimana caranya euy? Gitu teh. Ieu euy. Panggih euy. Tah, ieu jurus rahasia. Wah, kala-kala naon ieu bet aya lope-lopean kieu jigana halus ieu euy. Sok baca we, sok ajaran. Anjir, euy aya lope-lopean kieu. Naon ieu teh judulna Kiceup Maut anjir. Geus lah dicobaan heula. Ka kamar heula. Kuy, mabar. Ayo. Aduh, ieu jigana mujarab ieu kitab aduh ngeunah jigana lah hayang guat-guat nyobaan urang euy. Kumaha anggeus? Mantap, jiwa Pak Boy bergetar. Mantap jiwa. Kamu kunaon ya? Ah, satu apaleun nya ieu teh buku Pak Boy teh si Udin. Pelet, sihir, telepon. Oh, siap pelet-pelet. Abang tartel balad minion. Lor. Bodoh amat. So itu kuliah saya udah. Wah, my bot. Hell. Brother meureun. Oh, brother orang. Sih, kurang ikan heula. Besok.
Brother, come here. So-soan ngomong bahasa Inggris ya teh, menit teh balikna. Pos teu kiat yang apel mau awe teh dua ka hiji. Ada deui ya ge kana hiji, ya ge menang mah bari teh na gimpau. Ayo gempau nang saya deui. Wah, biar aku sekali. Wah, sekarang di bersihan lah. Yen tos ya, tos dibersihan enak ya. Mana? Nuhun sayang. Atuh kelebat tiris di luar mah. Nya ya kita meningis tiris, masa beku. Ayo neng kelebat ah. Ayo. Nyelek geger ceriosan. Teh disebut kamari ningali si Alek. Tega nyalingkuhan jeung Randa. Nyata satu ayeuna mah nging caket di sarang Pakboy kata ge meuni kecewa sanu episode kamari. Anjir, aya siola euy. Lumayan lah, sang pake lah jampe-jampen aja euy. Kasep lah, ayo. Assalamualaikum. Aya nang Yola bade kamarana. Boyfriend beuki kasep wae. Teu pugu-pugu eta budak teh kasambet naon? Cuk, ka mana? Biasa rek imah Pak RT rek nanyakeun eta tempat wisata sugan di lockdown. Oh. Wah, si Ucup maek apelnya. Nyadat nah tuh Alek. Aduh, apa-apaan euy. Tampan, ngiri ngomong atuh. Ayo. Ah, cilaka, kabur ah. Aneh nih mah euy. Si Mila ada bisa gitu nih nempel ke Salek teu pugu-pugu. Kudu diselidiki emang si salabah euy. Geus lah. Neng Siti. Cuk, kebetulan orang panggih. Cuk, pasti awak herannya nempo kabogoh awak. Oke sih aing teu ngarti eta teh euy. Emang si Ola ngomong si Alek deh gitu. Awak mah tadi guys olah nanti juga nu kasambat. Gus itulah daripada kieu mending kena minta tulung ke siapa yuk. Hayu atuh. Tuh si Toyib. Bener coba. Gimana pun gimana siapa? Toyib, ai si Abah ka mana? Itu siapa mah keur ngadagoan hayam kalkun nogan? Tuh gawe gini si salabah hayam nogan ditungguan kos naon bae. Cenah mah lumayan yang nyen bolu daripada meuli endog 2000-an ka warungnya ah. Anjir. Cik atuh gora-goroan lah si Abah na. Abah. Yo aya nu neang. Ngagela. Arena naon dia ka dieu? Iya bah si Alek tadi teh. Oh, eneng si teh naon? Bayar nih. Ngacit dong. Kieu. Tuman, heula geus ayeuna geus ka harti. Ayo gaskeun. Aya si Ayu. Si AA ka mana wae? Tos lami teu pendak teu ngapelan Ayu. Astagfirullah si orang si Alek didinya. Si Abah, hampur Abah tuh. Alek kapok jadi Pak Boy. Yesus gampang ya urusan apa? Nah, urang di dieu. Kala-kala eta saha? Put aya kieu Mila. Beb, daguan, Beb.
Rek, ka mana wae? Diajak mabar eueuh. Hai guys, jadikanlah pelajaran. Syukuri wae anu aya, boga hayang ulah sok leuweuheun. Nice.